Sararepi kieu nya. Cerita mereka mana? Ieu dek ningali budak ka imana geus sila teu ningali. Ayo ah. Nya jiga nama. Ucing teh deui ngaharalangan rek bebersih teh lah. Ayo motor nararaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya? Geningan emak. Nah, emak ka ditu ngabaran heula. Nya eta bari ulin we menyimpang ka dieu heula. Ayo ka dieu, Mak. Ayo Mak cari heula. Udah sararepi kieu. Sararepi, Mak. Aya naon emak meuni rareuwas. Ah, nanaon biasa we bari ulin menyimpang heula ka dieu. Oh, nanaon sugan teh. Meuni rareuwas emak mah. Ngomong-ngomong, salaki ka mana? Eta Mak, usaha terus aya sabulana. Tapi tadi nelpon, cenah mah rek uy ayeuna. Oh, nya syukur atuh ari kitu maneng. Duh, biasanya lagi awak. Rek beli istirahat menang teu? Besok atuh mah meuni siga ka saha wae. Ya tuh mah abi balik ka dapur heula nya. Duh, di mana ieu teh nya? Ah, di dieu we lah. Duh, aing mah kalah rungkad wae. Sarua, ayo ieu nu jago main mah. Cia dong. Aplikasi gacor lu mana ieu? Aduh, lieur ieu teh. Dulu ieu sabaraha kali. Itu tinggal. Aya tuh si aya datang. Anjir, Paling di kota tinggali. Oh, loba duit sigana mah eta. Kurang pajak ayo. Dia. Aya naon ieu teh? Mana atuh jatah di luar kota teh rokok-rokok wae mah. Rokok. Jatah-jatah kene aing rusuh. Rusuh reka mana ieu? Pamajikan kenuan. Sabulan jadi cangkaleng berenang. Ampura kene nya. Assalamualaikum. Pada nangis muka, ngerti pemajikan sih mah. Masuk. Si pemajikan aing mah luar biasa. Pengertian, laki datang langsung ikut masuk bos. Emang luar biasa pemajikan aku. Pengertian banget. Suami pulang langsung suruh nancep gas. Cuma istirahat di mana ya? Kamar iya gitu. Mau wae gitu di dia. Si emak keur naon meuni coba lampu paroek. Emak. Ayo. Ari sudah teh ieu teh mama, harus tumpakan ku aya teh. Ini kan emak. Ma deui karon cicing. Meuni pika deui. Tarare ka? Ma. Ma ke mana, Ma? Kemana kejam? Itu pemajikan ama. Ada orang. Ada yuk. Nah, Ada orang. Potongan teh asa goreng wae teh. Kemarin di mana? Oh, eta di Lembang. Ya beak baterai teh. Tuh casela tuh. Kesana mah di si Kemet Tanyakeun atuh. Telepon si Kemet.
naon? Di mana? Kurang di kosan. Bener aya. Di kosan. Naon? Ya ulah rek nyokot casan ya beak baterai. Oh, nyangge satu sok ditungan di mah. Mumpung kurang di mah. Urang OTW nya. Sok, urang sakedeuna kidit. Yo. Yo. Oke. Mereka ditu. Nanti abi kasih kemedelanya nyokot casan. Pokoknya nya. Ya, ya teh. Asup, boy, tadi kunci asup. Enggak dulu teh. Seperti sofannya ini kah harus irung bener. Lain aturkeun casan teh. Poho sedikit. Penyang situ urang balik ke. Kayak heula tuh dikeula sakedeung dikeula. Penyang saya tuh. Kayak heula tuh sakedeung atuh di. Itu aya babaturan di imah. Lain urang rek ngomong. Naon rek naon. Cik atuh maneh teh euy eta make calana teh anu rapi atuh tutupan atuh sateh ku simut lah aing mah. Emang kunaon? Lain kuna naon boy. Iya gerandong aing ieu tah. Udah. Mana membuka gerandong teh baperan. Basa.